Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudei sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Emang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manjo ka dongeng Emang di manawe ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilah pirojong ditaroeran tomol sukreb. Atuh Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Ki guru teh kudu sagancangan diubaran ya. Ieu kayaan teh teu wajar. Bener pisan Ujang, kita pati kudu sagancangna disadarekeun. Bibi oge boga kayakinan kayaan teh lain sare biasa, tapi teh inget bimi alam alias kapiuhan alias kapidara. Hanya tapi kunaon elunya Ki guru teh? Put ngaranapan kapidara segala rupa. Teu ngarti aneh-aneh. Jeung nu matak heran teh ka mana atuh si Sotongnya? Boa-boa leungitna si Otong teh aya hubunganna jeung Ki guru euy. Kukituna geus ulah waka mikiran itu jeung ieu. Urang kudu sagancangna narekah yeuh. Pokona mah Ki guru kudu sagancangna sadar. Jik Ujang geura teangan atuh nu bisa ngubaran ka itu. Lantaran bisi kita pati kumaha onam kumaha. Da pasti aya sabab-musababna. Nya bikeun. Abi arek neangan mah iti susuganan bisa namaan da basa abi diseureud ku engang kungsi ditamaan ku mah iti. Nya ku mah iti. Cek si Ijot arek neang maiti paraji dia talamur ciburui sekaligus anu sok bisa namaan atawa ngubaran. Teu loba catur si Ijot atuh dibaturan ku si Ojon laju we arinit ngajugdug imah nama iti. Teu kacaturkeun di calana duana teh geus tapi we. Baju dibejakeun maksud jeung tujuanna teh. Punten mak. Kuring duaan datang ka dieu teh rek menta tulung. Nah saha anu ngajuru Ujang? Ih, lain aya anu ngajuru mah tapi minta tulung pangubarankeun kita patuh guru kuring anu kapiuhan acan eling geus dikitu jeung dikieu nepikeun ka ayeuna teh. Mugi ya emak bisa ngubaran atuh. Jadi lain aya anu rek ngajurunya tapi arek minta tulung ngubaran kita Pak. Bener atuh mak, bener. Maiti mani karung katempo mani kaget nah cenah. Kita pate nepikeun ka kapiuhan sagarupa. Kapan kita pate salaku pupuh paguron? Nah kunaon cenah mimitina. Ke Ujang nah kunaon atuh kita pate nepikeun ka kapiuhan sagala rupa. Nah kateuing atuh mak. Puguh can kanyahoan sabab musababna marga jeung lantaranana mah. Pokona mah mugi awake mah teh bisa ngubaran guru kuring. Tah, kukituna wayahna emak kudu kabawa ka itu ka paguron. Kudu daek ngubaran kita Pak. Nya atuh ari kitu mah hayu Ujang. Sugan jeung sugan we mah teh bisa narekahan bisa ngubaran kita Pak. Maiti teh nyanggupan daekeun arek ngubaran. Atuh gancangna carita. Maiti teh geus kabawa we kiwari mah geus aya di padepokan. Laju wae atuh kita pateh dipariksa maneh imetna haker. Sakabeh murid kita Pak ngalalajoanan merhatikeun bari teu kungsi lah. Salah saurang muridna teh nyaeta Den Bakar teh panasaran. Aju we tumanya ka Maiti. Nah kumaha mak kayaan guru kuring teh? Nya ieu mah kapiuhan Sujang. Keun ayeuna kumaha urang cobaan, urang sadarekeun. Tembal Maiti bari kitu teh nyobaan we ngubaran. Arek disadarekeun sabisa-bisa. Rada kebal, tapi kita pati acan aya parobahan.
Puguh we atuh pikeun mah teh mani heran cenah anu kapiyuhan teh. Aya ku bandel-bandel teuing. Sakitu geus dirancet dipencet urat-urat pentingna tapi eueuh parobahan kita pate acan eling. Nah, ieu teh aya ku aneh-aneh teuing Sujang, biasana mah mun kanu kapiyuhan biasa masuk laju eling. Aku mah ditarekahan teh. Bieu tas dipencet urat-urat penting nah tapi eueuh reaksi kitu tah. Aku naon atuh mak? Guru kuring teh. Mage teh bisa mastikeun kunaon sababna mah anu ngajadikeun kita palengit kasadaran teh cikan Ujang kaitu pangmawakeun cai asak herang kumaha rek dicoba we ieu susuganan aya hasilna kitu. Cek mah ieu menta cai asak herang kawasna bae arek ditarekahan deui. Nya mangga ari butuh cai asak herang mah. Keun we Ujang ku bibi dagawan sakedeung. Urang nyokot lah cai asak herang. Bienok anu cengkat laju ngoloyong ka pawon. Teu lila harita teh geus jodi bari mawa cai asak herang di wadahan kana batok. Song diasongkeun. Tah ieu emak caina mangga bade dikumahakeun ieu cai teh. Nya ka dieu keun nyai kumaha rek dicobaan ditarekahan deui susuganan we ieu tarekah pamungkas ieu. Ya mudah-mudahan atuh kita pate gancang eling sadar tina kapiyuhanana. Sapada nampanan cai dina batok ku siwa atuh mah ieu teh ngaluarekeun rajut. Geus kitu mah ngaluarekeun hiji batu mustika anu herang ngagenclang. Teuing mustika nahaon geus kitu mah. Eta batu mustika teh diancromkeun kana cai. Bari katahempo si mah ieu teh kunyam mapatkeun jampena. Rengseng ancromkeun batu jeung ngajampean eta cai mah. Pok mah ieu teh paparentah. Eta kita pate cenah kudu disangke we dihudangkeun arek diinuman. Susugan jeung sugan sabada diinuman ku eta cai mah atuh. Kita pate cenah gancang eling. Sok Ujang sengkatkeun kita pana kumaha rek diinumkeun ieu cai teh. Nya mangga mak. Tetarang keden bakar teh nyengkatkeun kita apa laju disangke. Atuh mah ieu teh nyobaan mukakeun eta biwir kita apa. Geus kitu mah cai dina batok teh diinumkeun. Dipaksa wae nu penting mah cenah bisa kainum. Sabada cai asup kana jero beuteung kita apa. Tekung silanya atuh kita pate beundah. Puguh we sararea ge mani curingan. Kabeh ge bunga nu taya papadana lantaran kita patih geus eling tina kapidara atawa kapiyuhanana. Katembo kita patih panonna rucang riceung jiga anu lulungu keneh. Ret kaitu ret ka dieu kaget cenana bet disangkeh bari dariung sagala rupa. Nah aya naon cenah? Sabada kumpul pangaciana ge atuh kita patih diu. Bari laju we terus tumanya. Ai, nah aya naon ieu teh kula beuti dariung kieu jeung deui nah geuning aya maparaji. Ki guru teh kapan lami kapidara? Ieu teh mah iti. Parantos diangkir ka dieu ku jisim abdi kanggo ngubaran ki guru atuh. Ya nuhun ari parantos sadar mah ki. Ai, nanu bener kula geus kapidara. Sumuhun telepat ki guru teh parantos kapidara. Ari mimiti nama panyakit teh kulam we aya ku tibra pisan, tapi aya ku kamalinaan. Dugi ka di guyah-guyah teh ki guru teh hanteu lilir. Nganung harti ki guru teh hanteu wajar nyata tos kapidara. Abi sararea narekah tapi teu ngabuahkeun hasil. Nya dugi ka ieu ngangkir maparaji. Teu sangka. Kapan rasaan mah kula teh sare we maniti berana keur. Nya geuningan geus wayah kieu ieu teh. Nuhun we atuh iti. Nya geus ngubaran kula. Nya sawang suna. Ya nuhun we ari parantos saeling mah. Mohon salira teh tos kapiyuhan kapidara rupi nama aya nu ngajantenkeun dugi ka teu emut tah kitu. Kita kelan aya naon atuh kajantenan sateu acana nu ngajantenkeun salira teh dugi ka kapidara. Margi geuning sabada ditambahan ku jisim abdi mangangge batu mustika anti racun. Nya salira teh lilir we tah kitu ngandung haretos. Kana patuangan salira teh aya nu lebet. Baruang atanapi racun anu ngajantenkeun
Teu emut naon tah kitu. Kita Pak meninga ulang. Nah kunaon atuh cenah dirina teh tapi kapanan eueuh kajadian naon-naon. Tekung silapok kita pateh cacarita. Ai. Kida cik pangrasa mah eueuh kajadian naon-naon. Anu ngabalukarekeun kula nepikeun kakapiuhan sagala rupa. Nya, da cik pangrasa mah meme sarete nginum cai kopi. Tuluy karasa tunu nya disarekeun we tah kitu. Pasangan enge kitu, kiwari mah Bi Enok anu ngaranjuk kaget. Leuwas atuh kapan Bi Enok anu geus panyieunkeun cikobi teh. Sok homo basa ngadenge mah iti cacarita ditujukeun ka kita Pak. Bisa jadi cenah dina cai kopi anu diinum ku kaita teh aya baruang anu dengah aja dihijikeun dina eta cai kopi. Semohon tiasa janten. Cai kopi anu dileueut ku salira teh aya baruang tah kitu. Amuing. Piraku atuh dina cikopi anu diinum ku kula teh aya baruang. Kapanan eta cikopi teh meunang nyieun Bi Enok. Sapiraku Bi Enok ngahajar ka baruang ka kula sagala rupa. Ceuk kita apa bari ngareret ka Bi Enok. Atuh ni dereret teh manis sepa beungeut teh panona molohok. Tapi ganjang sadar kana kayaan kapan dirina teh hanteu rumah satu geus ngabaruang kita Pak. Tajupok eta Bi Enok teh cacarita. Ampun paralun gamparan si kopi anu didamelkeun teh nganggo naon-naon. Sapiraku abi-abi teh ngahaja bari ngabaruang salira gamparan. Nya sapiraku atuh maneh teh rek ngabaruang ka kula sagala rupa. Moal kitu eta teh pagawean jalmi jahat. Margi kapan tadi wengi teh aya kajadian atuh kajadian ki. Kuanto gerbang kuncina aya nu ngareksak parantos muka. Malihan mah si Otong. Si Otong teh parantos leungit atuh. Basa ngadenge keterangan teh si Ijot. Kita pate atuh maneh garung kebegras inget kana kucang laju dipariksa. Inggi cenah aya jalma jahat nu ngahaja nyusup ka jero paguron atawa padepokan. Can boga sangkaan ka si Otong mah. Barang dipariksa tetela kujang teh geus eueuh dina cangkengna. Anu ngaharti kujang teh geus aya nu mao. Atuh boga kasimpulan lamun ka eta padepokan teh geus aya jalma jahat. Malahan mangahaja geus ngabaruang kita pas sagala rupa. Da sapiraku atuh lamun Bi Enok mangahaja ngabaruang ka kita mah bisa jadi cenah eta teh pagawean jalma jahat. Jeung saha atuh jalma anu geus mau kujang teh. Piraku atuh lamun si Otong. Nah cenah si Otong teh beut bisa ngadadak leungit teh pupugu. Barang menta katalangan ka Bi Enok. Bi Enok teh laju nyaritakeun basa keur nyieun cai kopi teh. Kaparengan aya si Otong lahalo ka pawon. Malahan bareng nyieun si kopi jeung teh manis. Moal kitu eta teh pagaweanna si Otong. Tapi kita page acan waka nangtukeun sikepna. Yang kasudon ka si Otong lantaran can aya bukti anu pasti. Tapi ana dipikir direnyapan. Nah cenah atuh si Otong teh beut bisa leungit sagarupa. Sapiraku lamun aya nu nyulik mah kapan jalma jahat teh pasti ukur beutuh kujang. Jeung eueuh jalma anu nyurikakeun nu asup ka jero paguron. Iwati leungitna si Otong. Kukitu nagere sangkaan lamun si Otong anu geus milampah jahatna. Anu geus mah baruang kita Pak. Anu geus mau kujang bamuka. Malahan masa kabeh muridna kita pake sarua. Teu sangkaana teh ka si Otong. Jeung deui kapan si Otong teu bisa kasebut murid anyar. Bisa jadi cenah ukur pura-pura we saenyana mah nyieun reka perdaya ngarah bisa mau kujang bamuka. Atuh kita bate harita tepok laju cacarita ditujukeun ka sakabeh muridna. Cilaka. Kula teh geus kacolongan. Rumasa kula teh kurang waspada, kurang taliti. Bisa jadi eta teh pagaweanna si Otong. Nya kula rumasa geus narima murid sagawaya. Bet bisa beunang katipu geus kieu mah tinggal bingungna. Kudu kumaha nya pilambaheun.
Kudu kumahanya neneangan kapan teh apa di mana-mana eta si Otong teh. Kudu ganjang disusut ganjang beunang. Ngara bisa dipenta katerangan lamun enya anu boga dosana. Iwal ti si Otong anu kudu dipenta kateranganana. Lamun enya teu rumasa meureun saha tusanya jalma jahatna. Kudu katewak kudu kapanggih. Ari abi mah parantos yakin lamun boga dosana teh nyaeta si Otong atuh teh si Sotong si kurang ajar. Da mah saha deui atuh. Moal ngajurik anu teu kadeuleu. Kawiri-wiri manehna leungit ti ieu padepokan keur murid anyar deui. Kapanjang deui jiga nu heueuh salaya teh sok kebantu. Beberes bersihan rohangan beberes. Malahan mah biasa lebat ka kamar di guru atuh. Pasti tabang kelukna tah. Geus muhun Ki. Sami abi ge gaduh kayakinan moal saha deui anu eta jalma jahatna. Pasti si Otong. Kukituna kedah enggal ka paluruh. Kudu enggal kasusud. Kudu ditewak teh si kurang ajar teh. Nya tapi bingung. Kudu kamananya ngudagna, kamananya nyusudna kangaranan teu apal si Otong teh. Urang mana jeung pihak saha. Tapi najan kitu, nya pasti eta lamunnya si Otong nu boga dosana. Eta jalma teh apa rusia kujang, apa rusia kula. Kukituna wayahna urang teh kudu sateka pola usaha pikeun neneanganana nyusut tapak lacakna. Maneh ijot wayahna jik susulan si Endul. Bejakeun lamun di paguron teh geus aya kajadian kitu. Nya kujang geus aya nu maok. Susuganan we si Endul gaya bantuna. Ngebantuan neneangan. Najan kitu-kitu ge kula mah boga kepercayaan khusus ka si Endul. Kapan geus sababaraha kali manehna teh nu bisa nulungan. Sugan jeung sugan we atuh ayeuna ge bisa nulungan. Bisa nengwak yang kalak eta nu jahatna. Semohon mangga Ki. Si Endul kudu sim abdi bade disusulan atuh. Abi oge percanten ka si Endul. Najan boloho-boloho oge kapan. Sering nulungan, sering ngebantu. Mangga. Tah kamarane wayahna kudu ngabagi diri jika ini. Tatanyakeun. Nya kalembur-lembur anu sabeudereun ieu paguron. Susuganan aya anu manggihan ka mana eta losna si Otong. Lamun geus kanyahoan mah ka mana losna meureun gampang pikeun nyusudna, pikeun nyusulna. Cek kita apa paparentah ka murid anu sejena. Pikeun laju we neneangan si Otong ditatanyakeun we cenah kaung ngalembur. Sugan aya anu manggihan, sugan we cenah ngaliwat ka pilemburan. Atuh sadaya teh saur manuk mangga cenah bade dipilarian bade ditaroskeun. Atuh sakabeh murid kita teh anu sejenna teh burbar. Kita tanyakeun we ka lembur Ciburu we jeung lembur-lembur anu sejenna. Ari si Ijot mah kebat lumamba ka guha arek nyusulan si Endul ganjangna carita. Si Endul anggeus disusulan malahan mah kiwari teh geus aya di padepokan. Si Endul ge maneh kagetna cenah teh sangka bet aya kajadian sarupa kitu. Kujang pamuka anu sarara ieu disumputkeun nyamuni teh bet bisa kacolongan. Ai teu sanggi atuh Ki. Nah bet tiasa leungit. Alah atuh aki teh kirang waspada. Nya rumasa nu kula teh kurang hati-hati. Saat katipu atah-atah ku si Sotong teh tah. Ari geus kieu mah bingung kudu kumaha neanganana. Cilaka. Nya cilaka kaya kieu mah. Ulah waka. Alit mana keun mudah-mudahan we atuh tiasa katimu. Eta si Sotong teh ngakapenak. Nya urang dagoan wae susuganan aya laratanana. Lamun jelas maka mana losna. Beureun kari neangan kari ngudag. Atuh kita apa jeung si Endul teh nungguan we murid anu sejenna anu keur neneangan nanyakeun kaung ngalembur. Tekung selang geus jebul daratang deui. Laju we laporan ka kita Pak. Hasilna teh netelakeun eueuh saurang oge urang lembur anu manggihan si Otong atawa manggihan jalma jahat anu nyurikakeun. Pikeun kita Pak jadi nambahan bingung na kudu ka mana cenah nyusudna. Ka mana neanganana. Bisa jadi eta si Otong teh kaburnahan teh ngaliwatan lemur.
Tapi ngajawe malibir kasisian lemur kekurubuatan di nubala. Ngara eueuh jalma nu nganyawaneun lanti pisan cenah pagawean teh kawasna bae geus dirancang kalawan hade. Da jeung sanyana atuh kapanan si Otong teh. Basa manehna teh lumpat ninggalkeun bakuron teh. Kaliwatan si lemur kekurubutan di nubala. Kebat mulang ka leuweung sabeulit. Caturkeun si Otong harita ge basa satepina ka leuweung sabeulit teh. Acuy mikeun kujang pamuka ka Kilintung. Uguh we atuh Kilintung jeung sakabe anak buahna teh maneh bunga. Lantaran cenah usaha si Otong teh ngabuahkeun hasil. Kujang raju we ditampanan ku Kilintung bari diulak ilik. Tetela eta kujang teh beda jeung kujang anu kungsi dipaok ti heula. Ieu mah cenah mangrupa kujang asli. Anu sadala ieu diteteangan. Ha. Wah, syukur ai Otong. Tete Alazia teh pinter dulu. Geus hasil mawa ieu kujang. Ayeuna mah ieu kujang asli teh geus aya dina cekalan dewek. Anu ngaharti. Moal salah deui euy pituduhna teh moal nyalahan meureunnan. Ti heula mah urang teh geus dilejokeun da ku si Tapa teh. Kangaranan kujang nu dipauk ti heula mah kujang palsu. Semohon Ki dijamin ieu mah asli. Kapan ieu kujang pamuka teh diselapkeun lagi dina cangkengna si Tapa atuh. Piraku anu palsu mah. Da ceuk si Tapa oge nu palsu mah diteundeun dina rohangan pusaka. Pikeun ngajebak, pikeun ngalejokeun jalma anu jarahat nu bikahayangkan eta kujang. Dewek yakin ieu mah lain kujang palsu tapi kujang anu asli. Tempo likan ku Zaria beda dulu. Dah, ayeuna mah kari ngahartikeun pituduh loyo jeung anu ditulis diukir dina ieu kujang teh euy. Da di mana zanyana harta karun teh. Atuh sakabeh anak buah Kilintung teh jadi penasaran. Nah di mana cenah sanyana harta karun diteundeun. Atuh teu loba mikir deui kita teh laju we merhatikeun naon rupa tulisan jeung simbol-simbol anu aya dina eta kujang. Natrak jelas netelakeun lamun eta harta karun teh cenah ayana teh di hiji guha anu disebut Guha Karangloa. Guha nu aya di Pasir Loa. Katimu euy, katimu. Ayeuna mah kanyahoan. Eta harta karun teh diteuleunna di Guha Karangloa nu aya di Pasir Loa. Moal salah deui ayeuna mah. Janten, di Guha Karangloa nya Ki. Nu aya di Pasir Loa, dah moal nyalahan deui kitu. Di sim abdi mah ingis dilejokeun deui ku si Tapa teh tah. Kumaha lamun urang teh kalah diparapkeun di ka oray. Moal nyalahan ayeuna mah deuleu. Iya pituduh tina kujang teh moal misleuk moal nyalahan. Pasti benar. Kapan ieu teh kujang nu asli euy. Lain kitu si Otong. Sumohon kajamin ieu mah kujang anu asli. Moal salah moal misleuk. Lamun nya eta kujang teh asli jeung pituduh teh moal misleuk moal nyalahan. Nairaha atuh kinten-kintena urang teh maluruh eta harta karun ka Guha Karangloa aya di Pasir Loa teh Ki. Ari geus kanyahoan mah di manana. Moal arek dililakeun euy. Gon isukan. Urang teh angka itu euy. Ngan bae ayeuna mah waktosna beak deuleu. Euleuh mitra. Waktosna cenah parantos teu nya kapannya. Segala atuh urang tunda jajar carita si Enul jawara olok pejo duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya parahatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranana nya. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.